Insyaallah di dieu mah ibu-ibuna sarolehah. Amin. Amin. Pancing cirining solehah katingali dararaek make tiung. Alhamdulillah. Komo tiung nanu geus selalu nasmah. Pageuh dipakena. Nucan lunas maka tingali dipakena ge rada nyeng sal. Teuing aya nu diomekeun tuh. Insyaallah semuanya ibu-ibu yang hadir di sini calon penghuni surga. Ya Rabbal. Padudan udud padudan Kang Daya. Aya Kang Daya. Hampura ya. Endong puyuh di korangan muludan ayo muludan Kang Daya salat subuh kaberangan jempling euy kalau rada akur ya Ibu. Oi gitu ngomong ibu tah gitu di sana lain eta asa kumaha jual ongkoh ngaji teuing ceramah ari dina baliho lain maka di halaman kursi sagala ada salah panggung teu hati ieu aduh, rada beda karena hatena. Haji tanggung jawab Haji tah. Sok sieun disangka ganyal we wing teh. Padahal jauh-jauh hari panitia dongkap ke bumi. Bari minta foto eta teh. Ari pas datang ka dia fotona jadi kumaha urusan gitu. Jadi sok hayang minum pan kita. Alhamdulillah panitia hideng kaji simkuringnya merena teh cai herang. Alhamdulillah. Gameureunnan cai herang mah cai anu nyehatkeun dan menyegarkan alhamdulillah. Jeung cai anu kalintang murah. Murah. Lamun cai herang murah berarti kumaha mah cai naon, Bah? Hah? Ya jam-jam mah di Mekah. Nu deukeut teh nu deukeut cai kopi gitu. Alhamdulillahnya caritana we ngaji yang hareupan warung tapi dina meja meuni kopi-kopi acan. Ya Allah ya Rabb. Kieu teuing nasib penting ayeuna kang. Lain ke rumah baliho gambar nu sejen katuru ka timpuk cai ge cai herang. Ya Allah ya Rabb. Sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi. Selamat memikirkan. Naon atuh? Ini ringrangnya. Kopi liuk. Kumaha mun uing minta kopi nu aya di Arab. Ruanah bade ngaleut cai herang muga-muga salametnya. Ya, selamat menyaksikan. Rasana cai herang. Alhamdulillah. Mumpung ditemukan rek ngedoya we nginum bapak tatanya nah Bering wae nya. lanjut terus ke
implementasi daripada memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk orang buktikan mutabaah ka anjeunna. Insya da panginten urang sadaya nu hadir ka ieu tempat ngagaduhan rumasa naon kiai, rumasa pinuh ku pangabutuh diudag-udag ku kahayang. Urang sadaya rumasa pinuh ku pangabutuh diudag-udag ku kahayang. Hayang naon kiai? Hayang diwuwuh ku rahmat jeung ku ridona Gusti Allah. Di dunia urang teh hayang hasanah, di akhirat oge hayang hasanah. Hasanah di dunia naon maksud hayang ngawujud, cita-cita hayang laksana, kahayang ulah kahala. Hirup hayang pinuh ku barokah, pinuh ku kabungah, jauh tina kasusah, hayang untung jauh tina kabingung, hayang bahagia jauh tina sangsara. Atuh jaga di alam akhirat pasti sarerea hayang hasanah. Usi hasanah jaga di alam akhirat hayang dikersakeun salamet ku Allah tina ba'ats poenan dihudangkeun, hayang disalametkeun tina mahsyar poenan dikumpulkeun, hayang salamet tina hisab poenan diperhitungkeun, hayang salamet tina mizan ketika amalan urang ditimbang, hayang salamet tina sirat, hayang salamet tina siksa neraka, hayang dikersakeun asup ka jero surga. Bantuan ka jero surga, itulah cita-cita urang sarerea. Di dunia hayang bantuan di dunia hayang di akhirat hayang sesuai jeung doa nu sok urang dibaca sabada salat maktubah. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rek naros ka ibu jeung ka bapak kinten-kinten nu gaduh bahagia teh saha? Asana. Tapi hebat ngajawab teh nya tauhid eta. Alhamdulillah begini. Atur nuhun kasep. Langsung kontannya. Ngaraos bingah amar watas suta bingah kagiri-giri bingah nutaya watas wangena isim kuring hayang kopi kontan dibere alhamdulillah. Bunga ngan kekewe hate marada keung ya teh kan keungna sok sieun buruhan teh dikurangan gara-gara dibere kopi dibuka teh amplop usina eueuh saware da meureun dipotong kopi. Tapi amannya mau aya potongan, mau dikurangan, jeung ududna tuh jang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu sedekahna sing ditampi ku Allah. Sing dibalas dengan balasan anu kalintang seueurna. Nu gaduh bahagia teu aya deui iwati Gusti. Nu gaduh salamet Gusti. Berarti urang sararea nu hadir ka ieu tempat butuh ilallah ku Gusti Allah. Tegeni kontan ieu. Kontan alhamdulillah. Mudah-mudahan teu dibarengan jeung sungkunannya. Lamun barang bere teu dibarengan jeung sungkunan mah biasa jeung korekna eta teh. Ayo mah ngaji ka mana we lempung nahun teu lah. Kumaha deui atuh.
Ya Allah, ya Rabbana sapoho hancari gitu ya. Nu gaduh bahagia Gusti Allah, nu gaduh salamet Gusti, nu gaduh surga Gusti, berarti urang sarerea nu hadir ka ieu tempat khususna butuh ilallah ku Gusti Allah. Dina surah Fatir mun telepat ayat 15 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mana tukang son ya? Man ulah bengong wae ketika uing maca Quran bere man. Nunutan. Urang doakeun heula tukang son mudah-mudahan asup ka surga. Jeung son-sonna. Nyuhunkeun kasadayana nyebat jenengan Allahna sing kompaknya. Insya la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Teu sapati-pati darariuk hiji kaum bari areling ka Gusti lisana nyebat jenengan Gusti maka terkecuali yeriungan insyaallah dikurilingan ku pirang-pirang malaikat. Amin. Yang mana malaikat tersebut ditugaskeun ku Gusti Allah pikeun mangmentakeun hampura keur urang sarerea. Alhamdulillah. Kemudian Allah bakal mere ketenangan kana hati urang sarerea. Amin. Jeung Allah bakal teureun-eureun ngahujanan rahmat jeung ridona. Alhamdulillah. Dengan catatan ieu lisan sing minang nyebat jenengan Gusti Allah. Coba sok Allah, ayo Allah. Ya ngomong-ngomong eta maca Quran disertai dengan seninya geunaheun teu Pak? Mantep teu? Eungap teu? Hah? Nu eungap teh saha Kang? Pasti wing nu macana nya tapi teu naon lah nu macana mah eungap ge da insyaallah nu macana mah bakal dibarokahkeun. Mendingan tang ngomong dibayar aja. Direken jual beli. Ulah kikituan aksudon eta teh. Eling-eling jalma-jalma tegesna urang sarerea antum ari araranjeun kabeh fuqara'u ilallah butuh ku Gusti Allah. Hayang dirahmat ku Gusti, hayang menangkeun panghampura Gusti, akhir baring di akhirat hayang diasupkeun ka jero surgana Gusti Allah. Lamun urang rumasa butuh ku Allah, hayang dibahagiakeun ku Allah, hayang disalametkeun ku Allah. Ti ayeuna urang sarerea sing siap ngajalankeun syariatna Gusti Allah.
syariat mana Kiai? Eueuh deui syariat anu dicanda ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad Ramana Said Abdullah, Kangjeng Nabi Muhammad Ramana Said Abdullah, Ibuna Siti Aminah negarana di kota, Ibuna Siti Aminah negarana di kota sing kompak, lahir di Mekah, janten Nabi di Mekah, lahir di Mekah. Turunkan suarana itu gitu. Mun itu gitu suara teh. Lahir di Mekah, janten Nabi di Mekah, teras ngalih ka Madinah, teras wafat di Madinah, teras ngalih ka Madinah, teras wafat di Madinah. Dipendemna di Madinah, di bumi Siti Aisyah, dipendemna di Madinah, di bumi Siti Aisyah, katelah bumi Thayyibah anu kahujanan rahmah, katelah bumi Thayyibah anu kahujanan rahmah. Mudah-mudahan urang sing dinasibkeun ku Allah tiasa jarah ka Kangjeng Nabi, tiasa menginjakan kaki di lebet raudhah insya manzaroni wajabat lahu syafaati, sing sahawai jalmana nu jarah ka kami maka wajib untuk mendapatkan syafaat kami. Amin. Ya Robbal, ya Robbal, hayang jarah ka Kangjeng Nabi, ke Mekah hayang, umrohan hayang, hajian hayang, geus dalalaptar acan reksahan umangi ka Mekah hayang, umrohan hayang, hajian hayang, jarah ka Kangjeng Nabi hayang, ari duitna teu didaftarkeun lieur lain teu aya eueuh ka hayang. Contoh orang berangkat ke rumah sakit mamawa awak gering muriang paranas tiris, datang teh ke rumah sakit ngadon diuk dina luhureun kursi, daftar henteu ngisi formulir henteu, ku dokter dipanggil moal atuh heueuh moal bisa jadi modal ehona turunkeun mah. Gambarannya seperti eta, lamun urang hayang ka Mekah minimal umrohan, maksimal ngalaksanakeun ibadah haji, tiasa jarah ka Kangjeng Nabi. Langkah pertama harta urang, duit urang daftarkeun insya Allah. Tong keung tong salempang urang ngorbankeun harta dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dipakai ka Mekah, dipakai jarak ka Kangjeng Nabi, ku Allah diganti, dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Robbal alamin. Didoakeun sararea sing aya nasib tiasa angkat ka Mekah, tiasa jarak ka Kangjeng Nabi, nutos nasib mudah-mudahan sing dinasibkeun deui. Ya Robbal alamin. Sing kabita di Madinah aya Masjid Nabawi.
sakali salat di Masjid Nabawi sarua jeung 1000 kali salat di masjid urang. Di jero Masjid Nabawi aya raudhah ma baina mimbari wa baiti raudhatum min riyadil jannah. Antara mimbar kami sinareun rumah kami eta teh sebahagian daripada taman-taman surga na Gusti. Alhasil sing saha wae jalmana rek awewe rek lalaki tua maupun muda nu kantos ngadampalkeun sampean di jero raudhah maka jaga piaumil kiamah berhak ngadampalkeun sampean di jero surgana Gusti. Kabitan teu. Arek kamu kan? Iraha. Doakeun kaping 30 Oktober jisim kuring bade menuju Baitullah untuk menjalankan ibadah umroh. Doakeunnya sing salamet. Mun teh mah urang dieu jamaah, urang dieu ibu jeung bapak hayang aya nu milu mangga. Aya keneh sitna 8 jalmi deui. Ongkosna 28 juta insya Allah. Arek beda karasana euy. Hayo urang tuturkeun Kangjeng Nabi sing ngawaro ka Kangjeng Nabi sabab Kangjeng Nabi adalah sayyidul makhluqat, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Kangjeng Nabi adalah khiyarun min khiyarin, manusia pilihan dari pirang-pirang pilihan. Meni bararengong ya, bangun can ngopi. Aya kopina a? Kang? Bangun teu aya? Di warung. Sing sabarnya. Kumaha deui geuninganan di dunia mah nasib beda, pangkat beda, milik rezeki beda, bener teh? Pila kadar eueuh kopi sing narimakeun we kana kaayaan. Ridho bikismatillah insyaallah akan mengantarkan hidup bahagia, amin. Jeung omat lamun hirup hayang bahagia ulah sok sirik ku milik nu aya di batur. Bener teh? Tempokeun we wing rek ngopi heula. Alhamdulillah. Lanjut. Jumlah nabi aya 124.000 nabi. Sabaraha? 124.000 nabi. Namun dicamplang gitu ngajawab teh. Aya 124.000 nabi. Tina 124.000 nabi dipilih ku Allah menjadi rasul, jumlahna 313 rasul. Alhamdulillah. Tina 313 rasul dipilih deui ku Allah, diistimewakeun ku Allah sampai-sampai dideklarasikeun dina ayat-ayat suci Al-Qur'an jumlahna 25 nabi, 25 rasul nu urang sararea sebagai umat Islam wajib apal kana hiji-hijina. Apa henteu? Henteu? Umi, tempo hadiah ya. Tempo hadiah ya. Hadiah paruing teh menang mayar eta ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim. 25 nabi,
25 rasul yang terpilih yang dideklarasikan ku Allah dina ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah. Tah, tina anu 25 dipilih deui ku Allah. Diistimewakeun ku Allah, mempunyai pangkat ulul azmi, jumlahna 5. Hiji Nabi Musa alaihi salam, 2 Nabi Isa alaihi salam, 3 Nabi Ibrahim alaihi salam, 4 Nabi Nuh alaihi salam, nomor kalima Nabi urang sarerea Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi tah tina anu 5 dipilih deui ku Allah menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, sayyidul makhluqat, khiyarun min khiyarin. Teu aya deui nabi urang sarerea Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong diragukeun deui, tong dimangmangkeun deui, hayu lamun urang hayang salamet dunia akhirat urang tuturkeun Kangjengna. Siap? Siap? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum sangki kituan dekannya nikmat teh bu ngeunaheun teu menyebut teu berarti torek ripuh teu kan nu ripuh saha uing deui nya patenan naon lah uing maripuh ge da insyaallah jisim kuring mah bakal menang amal. Mending ngerakeun tang ngomong tadi nyebut dibayar gini nyebut amplop suudon eta mah euy emang banget urang kos kotak amal gitu teu ngeunaheun euy jisim kuring mah sumping ka ieu tempat diniatan dina hate seja silaturahmi nyumpingan pangulumna sohibul panitia khususna umumna warga masyarakat di dieu. Nomor kaduana dongkap kaya tempat boga kahayang yakni hayang menang dulur amit-amit kata kolot-kolot pikiranana salah malulu deh kan make nyebut duit ulah kikituan pancek Kangjeng Nabi hirup mah kudu loba silaturahmi nu jauh pek jugjug nu anggang pek teh ngarah loba dulur. Alhamdulillah anu geus loba dulur ka dituna insyaallah bakal gampang menang doa awewe kana duit teh meuni ampunnya insyaallah jisim kuring kemanapun ceramah ikhlas lillahi teu dibere amplop ridho, teu dibere duit ridho, teu diburuhan pun ridho. Ngan pelepah pamajikan sok nanyakeun. Aduh ampun da kabenerannya boga pamajikan teh awewe. Mata terus terang daripada balik ka imah pasya jeung pamajikan ribut jeung pamajikan lebih baik ayeuna abdi pasya jeung panitia kan. Mudah-mudahan sing barokahnya ya robbal lanjut Kul caritakeun ku anjeun Muhammad
khitobna ka kaum Quraisy umumna ka urang sararea in kuntum lamun bukti araranjeun kabeh tuhibbunallah cinta ka Gusti hayang menang rahmat Gusti fattabi'uni tuturkeun kami saur Kangjeng Nabi insyaallah. Wujud daripada mengikuti Kangjeng Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Kangjeng Nabi tah ieu masjid Jami Al-Qur'an pinuhan dengan salat berjamaah. Kangjeng Nabi nutos dimaksum ku Allah diraksa dijaga daripada siksa neraka diwajibkan asup ka jero surga belum pernah meninggalkan yang namanya berjamaah. Ibu ngomong atuh gitu meni hese diajak bisnis teh. Ibu oi kakarang ada ibu-ibu udah gitu jawabanana heueuh. Ibu boga salaki teh nuhun atuh ari boga mah salaki urang sok sarolat tara Kopi naon? alhamdulillah salatna di imah apa di masjid Kopi hitam. tuh aya nu ngomong di imah tapi teu naon lah salaki urang salatna di imah kajun tong digeunggeureuskeun da alus ieu mun bisa madukung ku ibu mu kena bikeun ka salaki. Kabayangnya salaki urang salat di imah make mukena he kumisna teh baplak pas di tempat teh percis pura-pura ninja. Bang lain seuri bah mikir bah urang mah lalaki wayahna kudu di masjid berjamaah sing boga rumasa ibadah urang loba gagabah sing loba rumasa dina masalah kegiatan ibadah terutama salat dina pelebah ilmuna urang loba kakurangan